Ya Allah jasmani wabeh rata-rata gisang jasmani, padahal jasmani orang bakal kemana ujungnya, bakal asup ke asal semula. Emang asal orang tina naon? Minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minna nukhrijukum taratan ukhra. Dina tanah diciptakeun urang kabihan ku Allah, diciptakeun tina tanah. Weh bantuan atuh ge beteri anggeus. Urang kabihan ku Allah diciptakeun tina tanah, nu susah tina tanah, nu sugih ge tina, rakyat tina tanah, pejabat ge tina, Pak RT tina tanah, Bapak Dewan ge tina, nu kulitna putih tina tanah atau kau menu hideung maloba teuin. Lamun jalma orang geruduk sok pasea bae jeung dulur eta berarti tercipta dari tanah sengketa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hikayatan an rabbih annahu qala man adza li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Wa qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah ma wasaltu ila Allah bi kasrati salat wala bi kasrati saum walakin wasaltu ila Allah bi sakhawatin nafsi wa salamatis sadr. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Jam geus menunjukkan pukul 11:30 kurang 5. Kula yakin ibu-ibu, kula yakin ya ibu-ibu nu dibelah katuhu kula kabeh geus teu puguh rarasaan. Aya nu hayang kiih aya atuh ka sumur hayang kiih moal di dinya. Anu lapar maka behannya, nu hayang es kira-kira diajak ngaji sajam deui bisa sampai setengah hiji siap Bu? Beneran ya? Sajam deui sampai setengah hiji siap? Setengah dua oke? Setengah tilu oke? Awas nu ngomong oke bola balik tah. Yang terhormat pengatur acara, penata waktu beserta segenap panitia perayaan Maulid plus haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang langsung diprakarsai oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Wawan beta Zainal Arifin, ingat mamiti nama Kiai Haji Zainal Arifin, urang doakeun Kiai urang, guru urang, Sohibul Haflah Bapak Kiai Haji Zainal Arifin, mudah-mudahan panjang umurna, amin. Mudah-mudahan berkah ilmuna, mudah-mudahan loba rezekina, mudah-mudahan loba jamaahna,
mudah-mudahan dihasilkan dina segala cita-citana, mudah-mudahan ulah nambah istrina. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, para ustadz, para habib, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat simkuring kasadayana. Oke, kori urang al Ustad Fauzi anu ti awal bulan Rabiul Awal sampai akhir Rabiul Akhir ngagiyah-giyah kaditu. Alhamdulillah suara anak guaring bae. Mudah-mudahan mantena selalu tambah-tambah kemuliaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kepada seluruh para jamaah baik yang di dalam layar maupun yang di belakang layar, anu urang kabehan ya acara-acara dua. Pertama acara Maulid Nabi, yang kedua acara Haul Tuan Syekh. Mudah-mudahan ku berkahna Kangjeng Nabi, ku berkahna Tuan Syekh, urang semua anu hadir na ieu tempat anu muriang mudah-mudahan jadi cager. Anu sararumpeg hatena mudah-mudahan jadi jembar. Anu yang punya masalah mudah-mudahan bisa cepat keluar dari masalah. Anu keur susah urang garuduk mudah-mudahan sing loba duitna. Tah pala badi rada kenceng amin. Sebab di zaman kuari mah hirup nanaon ge kudu pake imah gedong pake duit. Hayang boga mobil kudu jeung ibu-ibu beungeut hayang geulis kudu make bukira ku duit ditempel ke di beungeut. Makana teh boga menantu mah makana neng boga salaki malah teu kudu nu ganteng-ganteng nu kasep-kasep, nu penting loba sebab cek babasan teh awewe zaman ayeuna sanes ganteng pilihanna sanajan kolot umurna asal nu loba duitna. Parawan 24 tahun dikawin ku aki-aki 74 tahun, mas kawinna 3 miliar. Nyaho bener nyaho bohong yang gitu nyaho kiai nyaho bade ge tolol. Hadirin jamaah rahimakumullah, Masya Allah ya acara Kiai Zainul Arifin sangat luar biasa, bukan yang pertama kali akan tetapi yang beberapa kali acara maulidan, berbicara maulidan sering jasa. Bahkan ia acara maulid bukan yang pertama kali sebab ia geus tereh parem bulan Rabiul Akhir ge bener. Jadi acara maulid ka timberian ieu. Mudah-mudahan be urang garuduk paehna timberi. Amin. Ka surgana ge timberi. Kenapa kita maulid? Teu aya jaba urang intina maulid berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban sagalana demi hayang dia ku umat, demi hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab urang kabeh ngaku umat Kangjeng Nabi Muhammad, yang jadi permasalahan Kangjeng Nabi ngaku tante ka urang. Iya. Oi. Bu. Woi hirup kene. Assalamualaikum. Ah bener hirup berarti. Lamun cenah si Toto ngaku bogoh ka si Teti, ngaku babene na si Teti boleh. Terjadi masalah si Toto ngaku boga ka bogoh na si Teti nu geulis ka wanti-wanti endah ka bina-bina. Yang jadi permasalahan si Teti na bogohun tante ka si Toto. Betul? Ya Allah, ya Rasulullah. Urang garuduk dulur lain, keponakan lain, kerabat lain ngaku-ngaku begitu pemuda garuduk lalempangan ke daerah Bandung, Jawa Barat, begitu kenalan jeung orang Bandung. Kakak nanti mana ya? Tangerang namana? Ya sepatan. Deket ke pasar Kemis, insya Allah deket. Serang Abah Uci caket, kula alokna. Silahkan ngaku alok. Nu jadi masalah gubes almarhum Cilengok ngaku alo tante kanyana. Nah iya ge, nah urang kabehan ngaku hayang jadi umat Kangjeng Rasul, yang jadi permasalahan apakah diaku apa ente urang ke Kangjeng Rasul. Makana inti maulidan ia adalah hayang diaku umat ku Kangjeng Rasul, sebab ketika sudah diaku umat oleh Rasul nanti di akhirat akal dipanggil ku Gusti ku Kangjeng Rasul. Cek dalam hadis sahih, kita beletik hadis arba'in,
inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalin min asaril wudu faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Kadenge Bu ngarti henteu. Alhamdulillah efekna leutikeun Kak. Sesungguhnya umatku akan dipanggil nanti di hari kiamat dalam keadaan gurron muhajjalin, beungeutna hararerang, beungeutna mencorong, tangan bersinar, kaki pun bercahaya. Kenapa bercahaya? Kenapa bersinar? Min asaril wudu, karena tapak wudu. Sanajan di duniana kulitna hidung, tapi rajin wudu, yakin di akhirat bakal putih mencorong. Amin. Orang Afrika Bu pernah ngadele orang Afrika sugan di TV pernahnya. Oi, eta kulit orang Afrika putih apa hidung? Kos salon teh. Punten Mang Baha iya nah gitu Ki Jenal. Masya Allah tahun 2008 kula berangkat ke tanah suci. Punten ya malah kula mah kiai tolol ya. Pansa putih-putih na awewe tetep papentilna mah hidung meureun. Cek kula mah kiai tolol. Ceritana begitu datang ke Mekah aya orang Afrika keur di Mina eta mun teu salah. Kalau keluar dari tenda Mina keluar menuju jalan aya pedagang kaki lima biasa pakai jubah hidung, pakai jilbab hidung. Orang Afrika hidung beungeutna ge. Cek kula teh orang Indonesia kajinin kulitna putih, puting nama tetap hidung. Oh buah-buah ya orang Afrika mah kulitna hidung, putingna pentingna putih meureunanya. Kebeneran ditonggong nah anu ngagamblok penyen rangsel oreng orok anakna ngeak ceurik hayang nyusu atuh disusuan nah kebeneran cek aing dibuka bajuna gorehel wah leuwih parah mah oreng tungtung namang tapi eta orang Afrika sanajan kulitna hitam legam berhubung mereka beragama Islam tiap hari tiap malam terkena sinar wudu di aku umatku Kangjeng Nabi dipanggil oleh Kangjeng Nabi dalam keadaan beungeut para ruti jadi akhirat mah yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh beungeut kabagi dua aya beungeut nu para ruti aya beungeut nu hararedag orang Afrika sanajan hideung mun Islam kasiran ke wudu para ruti Korea woi nyaho ka orang Korea punten secara keseluruhan eta orang Korea kulitna putih apa hidung para rutih ulah-ulah artis nu awewe artis lalaki na begeta Korea Masya Allah glowing ta liminho nyaho bae tolol Masya Allah mulus ta beungeutna leungeunna sukuna Masya Allah lah cek orang sepatan cek orang garuduk kula ge kiai mulus semulus-mulus da budak sepatan tapak bisul mah aya bae opat mah hayo sanu ngaku mulus talanjang ku ini talanjangan hayo juburna goreng bawang aya genep setengah iya kan orang Korea, orang Cina, anu agamana lain agama Islam, sanajan paruti, sanajan glowing, berhubung non muslim, elo kasiram cai wudu, deule di akhiratna pasti bakal haredeung. Yakin? Teu percaya? Geura paeh bae ti heula. Ya Allah, ya Rasul diundang dipanggil oleh Kanjeng Nabi, hai orang garuduk, hai orang sepatan, wahai umatku, wadarieu, sugan be urang ditungtun. Amin ya rabbal. Hei di dunia karege orang boga anak lulusan SMA cita-citana hayang jadi polisi modal mah boga 300 juta meunang ngajual sawah setengah hektar tapi lamun teu boga orang dalam hese bener teu hese lamun teu boga orang dalam eta hayang jadi polisi apalagi hayang asup ka surga apalagi hayang asup ka surga urang kudu boga orang dalam. Siapa orang dalam nanti mulai guru-guru orang para kiai amin terus kaluhur para wali-wali Allah terus kaluhurna para nabi ujung-ujungna Kangjeng Nabi orang Muhammad tah makana didikan ahlus sunnah wal jamaah dina bacaan zikir mulai ila hadratin nabi wahabib rasyid terus disebut kabeh nabi syuhada solihin ulama jeung sajabana eta tah tawasul urang mah hayang boga orang dalam amin ya rabbal
alamin. Kedua, acara ieu haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Bu kulah yang nyaho ari Syekh Abdul Qadir Jailani orang mana gitu? Hah? Urang garuduk astagfirullahaladzim. Nu ngajawab kieu kada ge. Bang, Bu, ari Tuan Syekh Abdul Qadir jadi orang mana cenah? Orang Jawa Tengah. Ja eta teh ari mamaca teh sok bahasa Jawa kan. Orang Jawa Tengah. Ya Allah ya Rasulullah. Nah, makamna di Baghdad, Irak. Nyawa ka Baghdad. Ti dieu ka Paku Haji nya. Belok kiri. Nyungsep sia nyung pasir. Alhamdulillah tahadus binimah tahun 2012 Masya Allah. Kula kanasibkeun ilu rombongan ziarah pertama kali Gubes almarhum Abah Uci pertama kali ngayakeun ziarah luar negeri dengan tujuan utama Baghdad, Irak. Tujuan utamana ke makam Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Kemudian setelah selesai Irak terus ke Iran. Tujuan utamana ziarah ke makam Imam Ghazali. Eta Masya Allah di Iran dari penjaraan ke penjaraan selalu naik pesawat. Makanya pula pesawat dari mulai pesawat nu leutik kos papatong aya. Sampai pesawat Al-Ittihad nu paling gede biasana Garuda geus gede jasa 450 jemaah kapasitasna. Eta mah Al-Ittihad di Iran ya Allah 750 kapasitasna. Raga gena ge pada sasa. Begitu landing, kagetnya kula ge kaget. Ngebuanting tang pesawat. Masya Allah sampai kula 11 kali naik pesawat perjalanan neta dari Jakarta ke Jakarta ke sebalik bosen neta naik pesawat. Ya Allah luar biasa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dikunjungi ku para penziarah penziarot dari seluruh dunia. Ya Allah begitu kula masuk ke gedung makamna kemudian dia masuk go anu di eta teh pan loba fotonanya nu dikurung pakai perak silver teh nya. Bener eta percis doang foto no, bu asa heueuh asa lain. Ya Allah ingatkan osokan mama catnya di lambur kuntu berabani wal arifin dan ya Allah kuntu berabani wal arifin somadani Allah Sayyid Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani. Tak ingat kadinya oh iya anu sokan dibabaca teh ari hajatan riungan betul. Alhamdulillah kula nyekel ieu naon ngaranna ya beusi nata beusi pagar begitu dulu ke jero pagar bo eta mang ti ubin kaluhur setengah meter eta duit kabeh saputerna dari berbagai mata uang sedunia numpuk nyokotan jajal lamun digaruduk numpukna rengse ku si Nurdin nujianana hampura Nurdin Allahu akbar. Kenapa tidak diambil? Geus kepengurusan makam, sang petugas-petugas pemelihara makam, segala keamanan tek-tek banget meureunna geus ditanggung jawab ku pemerintah setempat. Masya Allah, ari di urang. Ya Allah, eta komo urang mun jarak ka Cirebon eta budak leutik, Masya Allah, budak leutiknya. Narik samping. Sampai Ki Haji Jenal ditarik ku budak leutik. Dibentak ku Haji Jenal. Tong kan udah dikasih kamu kenapa sih nah gitu narik-narik samping saya aja gitu. Cek eta budak leutik Pak Haji saya kan putra Pak Haji orang pamajikan nu ngora teu kanyahoan di Cirebon. Wow, urang lamun bicara ziarah resep jasa Masya Allah komo lamun ka Gunung Muria nya bunya nyarorang ka Gunung Muria nya orang hebat jasa Masya Allah eta ojek Gunung Muria berkah kuali. Setiap tahun eta ojek Gunung Muria ganti motor hebat jasa. Lain hebat, rontok motorna. Pakai ngabut nanjak bang. Ya Allah, nah gitu inget teh ayo pamajikan Abah Haji Bidin Cilongok. Nah gitu, bang, kalau ongkos 50.000 saya tambahin 50.000 jadi 100.000 asal bawa motornya pelan-pelan.
abot bae masyaallah sampai tiung ibu-ibu ngancleng pan jeung kutu-kutuna halaliber luar biasa. Ya Allah, kenapa mereka begitu hebat? Makam-makamnya dikunjungi sampai sejauh ke Baghdad. Ieu ti Baghdad kasepatan jauh karege i. Lamun hayang ka Baghdad kula ge ta henteu langsung ka Baghdad. Dari Jakarta Soekarno Hatta henteu langsung ke bandara Irak henteu. Transit heula di Abu Dhabi. Datang ke Abu Dhabi jam 9 peuting sedangkan berangkat ke Baghdadna jam 10 isuk beuteung lapar. Ya Allah, budak saya mau bacang dia tadi, bacang laku itu pelebah gitu. Gusti Pangeran hayang nyoba kawali, Masya Allah, di ruangan campur jeung turis asing, mana AC tiris, kula merongkol, bengges makuru merongkol mejeng apa. Ya Allah, diharapkan banget kula turis orang Inggris, muak deh ge. Gusti Pangeran sedih, aing dihitutan ke orang turis asing. Padahal aing ku panitia garudug mah ya Masya Allah disambut pakai banser segala. Allahu Akbar disebut lagi Al-Mukarram. Balangsak. Ya Allah, ya Rasulullah, isuk-isuk beuteung lapar. Hayang nyarap neangan kupat neangan tukang uduk teu manggih hiji acan. Geus kitu Ki Jamaluddin Pandegelang. Mawa eta teh eta sayuran dicacang teh ya, sayur mayur kemudian disiram pakai saus jeung mayones. Cakap ya, mang Pak nyarap teh hayang-hayang teuing. Ih, bapatingan. Orang gunung beuki ka jukut cek ulah teh. Ya, sia nu kieu kampungan. Ieu salad, heuy, salad. Sapodo basa salad teh hayang-hayang teuing. Isuk-isuk, ya Allah, ya Rasulullah, inilah perjalanan. Mengapa mereka pengen datang ke sana? Ya orang zarah ka Banten deh bosan-bosanna bener teu? Padahal manggeus nyaho. Ya Allah, bahkan teka cater teu boga mobil pribadi nyater. Teka cater nu mahal bus nu bagus, odong-odong laris pan. Pan ieu nomor HP tukang odong-odong araya kabeh di ibu-ibu. Bener. Ya Allah, kenapa sih mereka begitu agung? Nah, iya nu patit kurang pelajari. Jawaban anak manusia. Di hiji kitab kula pernah manggihan punten lain kula sosohoreun ahli ngaji. Di kitab Leutik karya Syekh Nawawi. Anu dijudulan kitabna Shahihul Ibad. Dikaji ku para santri-santri terutama santri salafi. Urang doakeun mudah-mudahan santri salafi tetap berjaya amin. Meskipun dianggap perbudakan ku Trans 7. Ya Allah, kula enak jasa barang ngadenge berita anak. Waduh, ngahadam ka guru dianggap budak. Masya Allah, sedikit aing tukang ngagawekeun santri pan. Ya Allah. Tuh, nya eta santri ke zaman kula boga sawah, hadena sawah geus dijual nya irigasina macet, nu saya jadi jarwal pakai perum nu kula ge dijual. Ya Allah pan maracul segala budak santri. Ya Allah, barang ngobrol-ngobrol sebenarnya mah ka haji cenah lamun dititah ku bapa mah kula tilok daek, dititah ku ka haji be daek ya. Tuh menang aing jadi guru palebah dinya tah. Allahu Akbar. Ya. Tah dina kitab Shahihul Ibad diterangkan bahwa qala Luqman Al-Hakim, seorang ahli hukum, ahli hikmah, ahli ilmu manfaat anu ngaran Luqman. Punten beusi kula salah hampura. Ki Luqman Hakim teh sangat hebat ngadidik anakna luar biasa. Cek Ki Luqman teh kieu di antara didikan anak tong kulan abah dek magahan ka otong, mangga bah katampi ilmu naon. Tengetan ka otongnya muhun. Niangan bener mah ulah cek jelema. Sebab lamun niangan bener cek jelema hese sebab jelema mah rata-rata nyalah keun be. Maido. Laju kudu kumaha abdi abah. Geus asal cek agama bener teruskeun jelema komenna deuk kumaha teu kumaha tah masa bodoh ulah pedulikeun. Sebab kadang-kadang cek jelema mah bener cek nu ieu tapi salah cek nu itu. Buktina bah. Yuk urang esuk buktikeun. Besok hari tarolah Ki Luqman jeung anak nu leutik keneh usia SD meureun lah lempang lamun cerek 25 lah naik sapeda ngeun sapedana rada leutik. Berhubung rada leutik teu mah hiduaan. Akhirna nah gitu geus otong nu naik abah nu nungtun
kadeuleu ku urang cadas. Cek urang cadas teh ya kolot-kolot budak-budak suul adab. Ari sorangan anak nyengclek di luhur sadel, ari kolot titah nungtun anak tolol. Tong kumaha tong? Salah bah. Laju geus otong nu nungtun, abah nu naek. Set kadeuleu ku urang sepatan. Cek orang sepatan kolot-kolot tegableg pikiran. Ari sorangan nyengclek di luhur jok anak nu leutik keneh titah turun nungtun. Kolot-kolot tolol. Tong kumaha tong? Salah bah. Yuk urang taekan kuduaan yuk. Kadeuleu ku urang Kosambi. Cek urang Kosambi kolot jeung anak tolol kabeh. Sapedah leutik dipuatan kuduaan teu boga pikiran. Batong, bah salah deui bae bah. Yeu urang turun kabeh urang tungtun kuduaan. Sret kadeuleu ku urang gintung. Cek urang gintung teh no edan kabeh. Atusan naon mau sapeda ari teu ditumpakan mah. Kumaha tong? Bah salah keneh bae. Kumaha geus kieu? Geus bualangkeun lah ka kali habak urang leumpang duaan. Tuh, jadi neangan bener cek jelema mah hese, bener lah. Ya Allah, ya Rasulullah, ieu ge kula ge yasan loba nu nyalahkeun meureunnan. Kebal teuing ceramahna. Kadang-kadang kiai di komen pan, teu rame. Enak pan palebah dinya. Nah, cek Luqman Hakim, ieu nu penting nama al insan salah satu aslasin. Dina diri manusia ada 3 bagian. Sabagian aya nu kembali ke dalam tanah. Sebagian aya nu kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, jeung sebagian deui aya nu kembali pada manusia itu sendiri. Mudah-mudahan anggeus 3 perkara ya. Amin. Pertama, dari bagian manusia ada yang kembali kepada Allah, naona ruhna, rohanina. Yang kedua, ada yang kembali ke dalam tanah, mana jasmanina. Yang ketilu aya kembali ke diri urang keneh, naon amal urang. Yuk urang aji hiji-hiji. Siap? Ngan rata-rata Pak, teu di Baraja, teu di Garudug Sepatan, teu di Hongkong, teu di Jerman, teu di Tangerang, teu di Serang, rata-rata jelema selalu mikiranana jasmani. Naon si ari jasmani? Jasmani teh awak urang anu tiluhur sausap rambut berikut katompena, dihandap sausap dampal berikut rorombeheunana, di tukang sausap tonggong kahapur-hapurna, dihareup sausap dada berikut 2 susuna. Anggeus tang ngomong. Ieu jasmani ngaranna awak urang. Rata-rata jelema wabeh banting tulang peras keringat niangan duit, rata-rata gesang memenuhi kebutuhan, bahkan di luar kebutuhan apa keinginan jasmani urang anu ditumpangan ku nafsu urang. Yuk ge, yuk orang buktikeun. Masya Allah hayang mobilna Pajero, bahkan mun kabeuli mah hayang Alphard. Gesang saha, gesang awak supaya ditaekanana nyoy. Ngeunah hendak naik Alphard, ngeunah ieu oreng ngeunah deui. Begitu kula jeung bos naik Alphard menuju ka Purwakarta, karak 15 menit doang di jalan tol. Geus elep bae es ngeunaheun tah mobil, masyaallah. Ya Allah, embung keri mah embung. Wajot ajrotan, jajubur aing diluhureun ban. Mobilna hayang Pajero, mobilna hayang Alphard, geusang awak ambeh ngeunah. Motorna hayang picek, oh PCX, motorna hayang PCX pan gua deh nyoy ditaekanana gesang awak ambe ngeunaheun. Tempat tidur kasurna ge kasur busah spring bed inoak ambe empuk gesang awak. Hayo ya Allah, pamajikanana hayang nu demplon. Tapi tergantung aya jalema lalaki nu resepna kanu lintu aya di saga aya mang lalaki eta aya meureunna 12 kali kawin mah eta pamajikanna rata-rata nu potongan naonnya potongan ya botol Orson lah gitu resepna kanu kitu teu mah hidup ulah de komplain ka resep mah. Ya Allah ya Rasulullah,
kula ngarokona anu harga 35.000 36.000 kajentin dibelikan anu 45.000 esek umpamana tah atawa naon revolution pan mahal tah ieu tetep ngeunahan keneh nu 35.000 selera betul. Aya nu resepna kanu beungeutna bae geulis aya asal beungeutna bae geulis awakna kuru los aya laki nu resepna asal jubur bae bade beungeutna ajur los aya masing-masing jelema ya kan asal aya nu lalaki resep ka bodina bae nu seksi tah beungeutna deuk monyong teh naon teh asal seksi beda ulah di komplek. Ya Allah ya Rasulullah imah di keramik geus loba nu make granit geus hampir kuabehan granat bahkan kuari majalah ngabangun Masya Allah lain imah nabe tempat ngising be bagus-bagus kuari karage bener hei kudunya hoye padahal eta WC tempat ngising toilet imah setan hei ulah terpercaya ulah boga dalil imah setan eta mah kenapa rumah setan buktikeun pan urang diajar ku ustad waktu jamiahan ketika urang dek asup ke jero toilet dek asup ke jero kakus dek asup ke jero WC pan sunah maca doana teh ya Allahumma inni tuh tilok dibaca jeung sia mah Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu eta mah tarawih tolol Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal hubaisi eta doa bahasa Arab. Mun bahasa orang mah ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan lalaki jeung godaan setan awewe. Berarti setan kabagi dua kan? Aya setan lalaki, aya setan awewe. Kula nanya ka ibu-ibu, Bu, jawab dengan tegas. Lobaan setan awewe ta lobaan setan lalaki? Lalaki cenah mang. Woi, bapak-bapak, lobaan setan lalaki ta lobaan setan awewe? Tuh. Bu, lobaan setan awewe ta lobaan setan lalaki? Tuh, mang lobaan setan lalaki atau lobaan setan awewe? Iya aing ilu ka mana pelebah kieu? Jawabanana lobaan setan awewe. Iya. Percaya? Yuk orang hitung. Sundel bolong. Kuntianak awewe. Mak lampir awewe. Suster ngesot awewe. Si manis jembatan Ancol awewe. Kolor ijo. Tak ini makarak hiji tah. Aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti, nah aya setan tidinya. Tapi kok dibagus-bagus. Baheula mah zaman buyut urang, baheula mah zaman bapak kolot urang. Imah di dieu nggon ngising belah ditu jauh. Bener teu? Ari kuring mah WC di jero kamar. Di granit segala baragus. Kula inget bae moal bosan-bosan dongeng ieu kula lucu. Langsung hayang seri sorangan cendongeng ge. Ya Allah beberapa tahun yang lalu kula menang undangan di Hotel Istana Nelayan Jatiuwung. Tuh jadi santri mah, asal jadi santri. Ya, engke mulia, amin. Ya, itu ka hotelnya ho. Gratis-gratis ge. Gitu kan. Nah, 150 pengasuh pondok pesantren pertemuan. Geus kitu beuteung kula mules. Sedangkan ukuranana menjur ukuranana ya. Keluar pula nanya ke satpam, Pak Satpam, toilet di mana? Dari sini lurus Pak Kiai, ntar belok kiri, di situ ada toilet. Kula ke guru, lurus belok kiri. Mana ieu WC kaca kabeh. Untung aya bacaan leutik mah toilet pria. Wasup pintu kaca, barang ke jero, serba granit, serba kaca. Lontang kalinting be kula. Henteu langsung ngising. Kunaon teu ngising? Bingung. Kunaon bingung? Ember eueuh. Panyiuk eueuh. Selang ge teu pencet teh eueuh. Aing lain masalah ngisingna, nyisangna ieu yeuh. Pan aing mah lain orang Korea, Korea mah icing teu icang mang Korea mah. Pan aing mah Islam urang pekong. Tas ngising mah kudu ngisang. Tapi pek pikir batur ge pasti loba nu ngising ti dieu pasti ngisang lah. Din kula can kapanggih kumaha ngisangna ieu jelema. Kula polongo BKWC nate. Oh aya tah nu nyengil sagede kieu ye.
pengangguran kula dipendik itu di tangan di lagi tek brot kada ada cai kabeh. Ya Allah, budak lembur diajak ke hotel kieu dak kieu. Untung uneula lamun aya uneula aya disang serikeun ujianana. Oh iya berarti ya. Geus amannya. Set diuk. Dadekeun keluar mang. Aing mah teu bisa eta ngising bari diuk. Jeung ngising bari dia mah kos tahlil matang puluh cek aing. Atuh langsung naik kalau. Waktu brusut. Begitu beres geus keluar kabeh eta tuas teh leutik ditekan ku roset. Brut, weh wancang eta orang kaliang tai karege wancang. Aing mangga teu hayang-hayang tin boga besok kos kitu. Aduh, aing ngaji dek lempeng bae besi hares. Ya Allah jasmani. Wah, beh rata-rata gisang jasmani. Padahal jasmani orang bakal ke mana ujungna? Bakal asup ke asal semula. Emang asal orang tina naon? Minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minna nukhrijukum taratan ukhra. Dina tanah diciptakeun urang kabihan ku Allah diciptakeun tina tanah. Weh bantuan atuh ge betere anggeus. Urang kabihan ku Allah diciptakeun tina tanah, nu susah tina tanah, nu sugih ge tina rakyat tina tanah, pejabat ge tina, Pak RT tina tanah, Bapak Dewan ge tina, nu kulitna putih tina tanah atau komo hideung maloba teuin. Lamun jalma orang geruduk sok pasea bae jeung dulur eta berarti tercipta dari tanah sengketa. Lamun nu hayang balanja beta ibu-ibu loba teuin tanah tinggi. Allahu akbar tina tanah. Dina tanah diciptakeun kajarotana dibalikeun orang asalna tina tanah bakal asup ka jero. Dalam bahasa lain mah orang pertama keluar tina liang. Liang tang geus liang doang. Orang pertama na keluar tina liang. Ih pakai tanah deui liang doang. Kemudian orang capek usaha nu ngojek, nu tani, nu karyawan, nu guru, nu polisi, nu tentara, nu kori, nu jarama, nu ngahikmat, neangan duit, gesang maraban liang. Ujung-ujung nama orang kabeh bakal asup ka jero liang. Orang asalna tina liang capek neangan duit gesang maraban liang, ujung-ujungna bakal asup ka jero liang. Balik di hiji orang kabian asalna kaluar tina liang. Liang naon kiai? Liang hina. Oi, dengekeun. Liang hina. Kenapa saya sebutkan liang hina? Pak tak mengatakan cai kiih awewe kaluarna didinya. Geti men kaluarna didinya. Pektai keputihan kotoran kaluarna didinya. Betul? Ya Allah, laju eta bentukna bagus ta jorek mang? Woi jawab. Bagus. Kenapa saya katakan bagus? Allah Maha Adil dan bijaksana, diteundeuna ku Allah pas palebah dinya. Coba lamun ditonggong. Dicocor soang ujianna ih. Liang hina tapi orang sepatan, orang garuduk, orang kosambi loba nu biak sawah, biak lamping, biak darat, biak mobil gara-gara ngabelaan. Betul. Ta urang kaluar tina liang hina pun asup nageng ke ujungna bakal asup ka liang hina. Apa itu? Liang kubur. Manakala uban sudah mulai banyak bertabur, pandangan mata sudah mulai lamur, gigi sudah banyak yang gugur makan cuma kuat dengan bubur, berarti sebentar lagi akan masuk ke lubang kubur. Oleh karena itu wahai orang garuduk sepatan dari Sabang sampai Merauke,
dari Tangerang sampai Muaraang ibadah ulah sok diengke-eng sebab kabeh jalma mah bakal jadi bang lamun ibadah diengke-eng rempan besi paehna dirunyung tok naudzubillahi min sedangkan kuburan teh emang tempat kembali jasad urang ya Allah teh ibu ya Allah, terutama awewe mapan bu, cek ulah mah berlebihan ngurus jasad, ngurus awakna. Hei, hiji, kieu, Pak, punten ka Bapak. Kira-kira Bapak lamun dibelikan baju ku pamajikan, dipaketan teu ku Bapak? Hei, Bapak, dibelikan kaopar, belikan kemeja menang pamajikan, dipaketan teu ku Bapak? Dipake, jajal-jajal, mamang meulikeun pamajikan baju. Moal, mau dipake, moal. Komplain bae. Oh dibelikan koneng, LB kabeh bendera nu paeh mah. Waduh. Dicokot di ku salaki ditukerkeun hidung. Belikan hidung, berarti jarak ke kuburan dalam hidung. Dibelikan dituker warna ungu. Emang kami anak buah Pak Ismet, Kabupaten Tangerang. Waduh. Dibelikan abu-abu. Nyaho kami hidung, diberi abu-abu LB kami kecemek mah. Mual laju model lagi geus moal katarima geus kulantara kitu sanajan lalaki salaki wajib mere pakaian ka pamajikan ulah mere baju jadina sasapaan sumpah aing daek sugih moal katarima geus bere duitna be setuju teh geus sang meuli bajuna 3,5 juta sang tiung 500.000 sang tas 750.000 pakaian dalam 350 kosmetik 750.000 sekali nyalin salaki ka pamajikan 12,5 juta setuju ibu-ibu tuh cek kaum bapak cekek be aing kiai ye atuh ari pamajikan menor masalah kieu ka bawah hebat ieu saeta Titin saha anak pamajikan bos Alek oh atuh wajar tuh bos ieu coba pamajikan 11 sebelu itu bisa lagi ke bojore cangcut bolong dipake keneh ditambal bolong ditambal kuat aya 7 tambalan dipoek dipager deh ya Allah sekdes lewat astagfirullahaladzim budak lain TV bae TV berwarna orang aya cangcut berwarna oke saya tahu ke si Jenab saha pamajikan si Udin wah aja itu kabina-bina mata si Udin itu ke bawah jore bener hampura Din hampura jasmani nah orang kudu sadar Pak ibu nu dibumule komo ibu-ibu Masya Allah eta ngurus awak mandi beda jeung mandi orang mang hei mandi salah lalaki mah singkat karege perabot dengan hiji sabun doang kula mah terus terang pakaian lek boy sang beungeut lek boy sang awak lek boy endek nyampo sampona beak atuh lek boy digesekeun jadi bae lalaki mah coba ibu-ibu nu rada geulis rada gaul rada sugih saeutik eta perabot madina opat mang opat sang beungeut sabun ekstrak alpukado sang awak sabun ekstrak bengkoang sang buuk sampo ekstrak lidah buaya ke sang ieu mah lain di mang sang ieu mah ye sabun sirih kok kieu nyaho bikang aing bukan mandina kos kitu repot kan ngurusan awak betul ya Allah ya Rasulullah encan banget urang mah boro-boro make wedak kumis nyongkrok be teu ka urusan loh ya Allah kumis kuat nyabrang ke bibir Masya Allah nginum susu atau putih kabeh kumis ya kan Gusti Pangeran ya Allah kelek geus teu ka urusan cembro budak leutik lupat gawak bae boga aki-aki dicabak hei kunaon sia nyampe kali penyen teh manuk peking kula gitu tapi ibu-ibu deuleu ngurus beungeut ya Allah diwedakan putih banget nah ku wedak ya punduk nama kos dumbo iya kan halis ay pakai spidol tuh hayang rada beureum pakai blow on oh blow on oh bulu mata anti badai Insya Allah gelis hei
Hei. Ditinggalkan ku nyawa mah paeh ngaranna eta asupna kajorotan. Oh ari kitu mah kiai awak kula ulah diurus burunganan. Ih tetep ibu-ibu kudu ngurus awak ambe sehat, ambe bugar, ambe geulis, ambe nyentrik, gesang sae ta dangdan geulis teh. Leh sohor. Salaki mah sesa. Sohor ada ngomong gesang salaki. Dia baju 800.000 sang undangan doang. Waya jeung salaki mah daster swag. Ayo segera tengah aku ayo. Ya berhubung salaki bogana eta atuh eta bae nu dimbat. Ya Allah sadakeun kuburan teu aya kelas mang. Urang kiwari beda-beda kula disebut kiai pakaianna kieu, budak SD putih merah, SMP putih biru, SMA putih abu-abu, dokter serba putih, polisi coklat, tentara hejo roreng. Betul. Itu ketika masih hidup, tapi ketika geus paeh ditinggalkeun ku roh maut ngaranna naon nu dipake. Ya Allah, kain kapan bahasa seremna mah pocong. Itulah seragam menuju akhirat. Yai kula. Emang eta bungkus mayit kudu putih baik itu. Ji atuh teu wajib putih baik. Hejo meunang. Teu meunang kusaha? Silahkan. Kula boga dalilna. Silakan ngeboeh mayit pakai warna hejo. Los teu nanaon mah. Ngan kurang serem be. Pira ku budak aya pocong hejo nya kurang serem teh nya. Pakaian nu dibawa. Ya Allah begitu pae mah. Imah gedong moal digandong. Komodo dengdek mah. Iya, imah kijena lecek wala mah bagus ya dibandingkeun jeung nu jore mah. Tong semenang ngatur ku. Coba aya jalema imahna godong tingkat paeh eta ilutan teu ka kuburan imahna. Henteu, atawa kuburanna bae di ruang tengah. Di jero imah teu sanggup, bener teu? Sejuta teteh cinta mati ka salaki, salaki teteh paeh sanggup dikubur di hareupeun kamar teteh. Bo, deuk ngising teu jadi dahar teu jadi ujian. Betul. Toh jasad bila mati ka roh hina. Ya Allah, asup ka jero kuburan anu hina. Kuburan itu sama, nu susah 2 meter, nu sugih ge 2. Ayo, itu rumah masa depan kita tipe RSSSSSS. Rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor saja susah. Ayo bayangkan ge. Nu susah 2 meter, nu sugih ge 2 meter. Rakyat paeh kuburanna 2 meter, pejabat paeh ge kuburanna 2 meter. Betul. Punten ya mah. Can orang ngadenge kula jelema sugih paeh. Laju cek anak nate ki ngomong ke tukang gali kubur, "Mang, abah kula mah hartana miliaran. Hayang dibayar 90 juta ngoduk kubur bapak kula. Keduk nu gede nu jero. Didak pakai bondek cor." Aya nu sugih nu paeh kitu. Oh, sabalikna jalema susah paeh. Cek anak nate ya, "Bang, abah kula mah almarhum susah. Teu bisa ngupahan mah ngeduk kuburan. Geus ulah jero-jero mah. Kajeun deet ya asal awak bae dikubur suku nongol geh kajeun mah." Aya nu kitu. Tetep sarua. Makanya kula Ki Jenal Ki Baha rada melengek beberapa tahun yang lalu ada seorang artis ibu kota mun teu salah ngaranna Bunga Citra Lestari. Boga salaki ngaranna si Asrap. Paeh ta si Asrap mantas main futsal. Paeh di Jakarta dikubur di Karawang di Taman Pemakaman Santiago. Eta dikubur ti dinya teh satu lobang kuburanna ratusan juta. Encan biaya per tahun pemeliharaan. Ya Allah, pula aneh kok kuburan mual amat ti dinya kok ratusan juta barang dideuleup videona. Emang sih tanah berbukit indah, rumputnya hijau, pohon-pohon rindang indah. Ngadenge beja dikubur di dinya mah malaikatna balalager. Tololnya. Ya Allah. Hei dengekeun. Kajentin kuburanna di Kolong Awi.
tanpa batu nisan tak tunggul ge eueuh geus pinuh kurun tah bahkan budak ngangon embe ge ngangon embena didinya tapi lamun penghuni kuburan eta keur di dunyana alladzina amanu wa amilus sholihat maka jelema anu menghuni alam kuburna bakal dijadikan taman-taman surga ku Allah taala amin. Tapi sebaliknya kajentin di semen, di keramik, di granit ari jalamana bajidor buang kawarah ke di dunia yang dirasakan ku ahli kuburna hareudang waduh para ranas na'udzubillahi min makana wajar ketika anu ngadoa ustad maupun kiai Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu fratan min hufarin niran ya Allah jadikanlah kuburan si anu bin anu sebagai satu taman dari taman-taman surga dan janganlah kau jadikan kuburan si anu bin anu sebagai galian api yang menyakitkan na'udzubillahi min terus capetan tuh atau huhaha doang iya. Hadirin jamaah rahimakumullah tah awak urang jasmani kembali ke alam kubur hancur dimakan cacing tanah. Ya Allah ya Rasulullah badan yang kita bangga-banggakan anu dimumulai ku pakaian yang bagus anu dimanja dengan makanan yang lezat minuman yang enak kendaraan yang mewah, rumah yang megah, ujung-ujung nama jadi santapan cacing tanah hancur. Terkecuali para wali-wali Allah, para orang-orang yang mati syahid, anu mual hancur dimakan tanah bila tunggeh tebekieun. Bu, hoi bapak hoi, di daerah Batu Ceper. Kula boga kasepuan di Kawidaran boga besan Batu Ceper. Tah, besan nate orang Batu Ceper boga bapak sekian puluh tahun yang lalu meninggal dunia. Kemudian aya proyek pemerintah. Nah, terpaksalah kuburan eta digali. Nah, kena proyek. Nah, dipindahkeun tulang belulang. Nah, ternyata 30-40 tahun dalam kuburan begitu digali ternyata utuh kain kapanna, utuh jasadna. Ya Allah, syahid berarti. Ditanya apakah ieu tukang ceramah? Lain. Apakah kori kapanggil ka dieu lain. Apakah ieu loba santrina ratusan? Henteu. Apakah tukang tahajud? Ih, pukun loba hees. Apakah tukang sodakoh orang kaya yang dermawan? Boro-boro. Ari geus amalan naon atuh ge ieu? Cek anu nyaho tukang magahan budak laleutik ari magrib. Heuy. Tukang magahan anak urang lembur ari mantas magrib teh. Ngejah ya Allah. Beja berbaba. Beja berba beja rebi babi baba makan babi. Beja berbabe jarebi babi beja berbabe pasebu babu babi dimasak babu beja berbabe baba beja berbabe pasebu babu enggak ada babi baba ngambat babu. Tukang magahan taturutan, tukang magahan Al-Quran, tukang magahan juz amah, ya Allah, utuh jasadna. Alhamdulillah, berarti tekatik tenar-tenar, tekatik viral-pilar jadi ulama, lamun ngajar budak latik bege dengan keikhlasan yang 100%, jadi syahid dulur. Wajar sih jadi syahid. Ay, abah sepuh Cilongok, abahna abah uci, guru urang guru kula. Ya Allah, lamun datang tamu ustad tukang magan budak di lembur ari magrib naon disebutna nitip ya Allah ka pamajikanana ibu hajah yayah nihaya ya ngejo meuli lauk aya kiai gede gitu barang joji ja ustad eta baju dahar jeung para ustad begitu balik ustad cek ibu Cilongok bah mana kiai gedena ari tadi udah harjeng kami
Jeta mah ustad deh matanya eta kiai gua deh nu kos kitu tah. Nu tukang magahan budak leut. Nah nu mantap jadi syahid emang belenak ieu mah budak leutik mah. Heeh, capek ke sangka kelek-kelek duit hararese. Komo nu nuner wadung mah pan. Begitu dibentak pan melotot da ka beungeut ustad. Enak pan. Nek ditampiling geus dilaporkeun ka polisi pan kuari mah. Nah guru SMA kepala sekolah SMA BG di Cimarga Lebak ngeplek budak nuker ngarokok di sekolahan pan urusan jeung polisi jadi kuari mah bararingung jaban nyaman aing sekolah mah budak eta digaplok ku guru babeja ku bapak wah ku tampiling ku guru ditambahan ku ieu aing nambahan sakali digaplok deh ulah sok memajakan anak pasrahkeun ka guru betul ieu mah memanjakeun anak lamun kitu mah ngising emas karak manja jadi mengisinya tai sarua bae. Mending lamun gedena bisa ngabakti ka orang tua, lamun ngalawan ulah sok ngamanjakeun teuing ka anak, betul? Ya Allah, ya Rasulullah. Lanjut. Ka mana? Hadirin jamaah rahimakumullah tuh sing sadari awak ujungna kitu. Laju kumaha kieu ulah diurusan awak, ayo urusan muriang ubaran. Kenapa? Sebab jasmani awak urang merupakan kendaraan rohani orang. Contoh, hate tia rohani, hayang ngaji jamihan jeung Ki Zainul Arifin, jeung Ki Zainal Arifin ya. Tapi awakna gring. Kira-kira datang tamual ke pengajian. Moal rohani sehat, mun jasmani teh sehat, moal datang ke pengajian. Sabalikna jasmani sehat, ngopi 4 gelas setengah, rokok ngejus-jus, manggul pias setengah karung ngederak-deg bae, motor, kiu, tapi rohani na, ya Allah, ente hadir mual datang eta awak, betul? Gas nomor kedua, nu aya di diri manusia adalah rohani. Apa itu rohani? Jiwa. Inilah yang kita harus bangun. Makanya ia para wali-wali disabak ku berbagai penjuru di zarahan sampai rela nabung demi hayang zarah keliling Jawa, betul? Sampai nyewa odong-odong nu penting datang ke Banten. Ya Allah, kenapa? Sebab mereka para wali-wali terlebih-lebih pemimpin aulia, wali kutub Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang hatinya bersih, hatinya sehat. Alhamdulillah. Sehingga geus maot nage masya Allah bagaikan orang hidup deula di Cilongok. Abu Yadim Yati jeung Abu Yauci masya Allah jalamana tos teu aya di lingkungan urang tapi bisa ngahirupkeun ka jalama nu hirup keneh kuari. Tukang parkir hirup. Supir bus kula isuk-isuk nyaba ka Cilongok aya perlu ka banto geus 10 bis nyaba ka dinya. Berapa perusahaan bis anu menang keuntungan dari zarah ka para wali. Dan tukang sendal, tukang emping, tukang cendol, bakso colok. Masya Allah. Sebab kuburana kuburan karamat. Hari urang mah kuburan kuramat. Nu ngajarahan. Ya Allah, si Udin boga anak si Alek. Begitu si Alek lulus SMP, bapakna si Udin teh apae? Berhubung jadi yatim kadak lulus SMP eta si Alek berangkat merantau ke Jakarta 15 tahun teu balik-balik barang boga jodoh boga babene si Veronica nah orang itu orang Sumatera kawin karak inget ke abahna ya Allah ya Rasulullah aing jarah lah ke abahna gitu datang ke taman kuburan ke kuburan abah aing belah mana ieu nya lajena man teu jadi jauh kuburanana pohoa datang ke RT Waalaikum salam tengat ka kula teh ke setengah teh ya Alek anak Udin oh masya Allah si Alek geus ketengat ya Allah di mana bae Mas ya 15 tahun 17 tahun di Jakarta laju aya naon ditumben ka imah urang kieu teh urang deuk jarah ka bapak tapi urang pohoan kuburan bapak di mana meureun teu kapanggih masya Allah atau coba tuh kirim Sherlock tuh ke Abah Sia tuh ge ya Allah coba teh sugat RT mah inget hayat ke kuburan asana tangkal kadong dong asana melek gitu
Oh tuh kalau pan ke SMP kayaknya kurang pati peduli pokoknya maka dong becirina orang aneh ertana getilo ke kuburan orang bener ke iya deket tangkal kadongdong di kubur nata si Udin kan kadongdong eta dituar laju melak dibelah ditutu nah iya kadongdong nah iya kuburan bapak sia ya Allah ya Gusti Pangeran geus kitu lain gerak celek ka kuburan berhubung teu ngaji pan teu bisa jarah-jarah acan pan hei jarah eta nyaba asal nyaba be ka kuburan kolot nyaba be ka kuburan guru eta zarah ngunjungan jarah teh ya berhubung bagus sih area rumah sabodo mah balik heulanan datang ke Mamang Ustad Baha Assalamualaikum salam kolotrak nuti mana kak Mang Ustad Baha ya alek teh alek gitu ke alek mana anak Nurdin ya Allah siang geus gagah amat emang si Heru di mana bae elek di Jakarta usaha laju enak nih tutupenan kieu tah antar orang jarah yuk ke abah urang emang saya bisa jarah atau bisa sih jarah maksudnya atau biasa besok diantar ke Ustad cek Mang Baha cocok di proyek di omek kuain lekinya zaman kuari mah geus modern di gerudug maksud Ustad jarah teh ya mun minta bantuan ka Ustad aya 3 paket murah paket menengah paket komplit maksud Ustad kumaha ya paket murah hadorot Fatihah 2 kali kulhu 3 kali piro bipara sekali Fatihah sekali ayat kursi laju ngadoana ge piduni hasanah pilah hasanah doang paket sedang kumaha nu sedang biasa tahlil 165 hadorot Fatihah 4 atau 6 kali doa tawasul ahli kubur nu lengkap Yasin tahlilna boh 2 balikan doana ge kedua-dua kunut 2 ngising di bawah kurang terserah yang paket mana laju aya urusan saja tante jelas lah ya urusan paket sederhana 100.000 paket pertengahan 300.000 paket lengkap mau gope cek Mang Baha dina hatena ieu kan bos pasti nyokot paket lengkap kayak kita balik deh paket murah sebenarnya paket murah cepet pakai sedang 300 komplit 500 kayak boga tante tad ngan aya gocap cek Mang Baha jauh ka sugih aing saya tarik lah nah gitu daripada nganggur aja lah wancang naik motor yang datang diuk langsung Fatihah Fatihah illallah 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 amin dalam mamat hajat ngaranna mamat keur hajat birahmatika arhamar rahimin lah gocap ieu ya Allah tapi moal kitu insyaallah Ustad meta mah kelulucon be hadirin jamaah rahimakumullah toh wali kenapa sebab hatinya bersih jiwanya hebat makanya lagu Indonesia Raya tengetan ge Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku breng 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 di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku breng 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 Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu hiduplah hiduplah negeriku bangsaku rakyatku semuanya bangunlah bangunlah tah kapanggih tah balik deui bangunlah bangunlah tuh pinter teh pengarang lagu pas bangunlah jiwanya bangunlah badannya jiwa heula bangun
Sebab di zaman sekarang Indonesia bukan kekurangan orang pinter, tapi Indonesia kekurangan orang jujur. Tepuk atuh, cari cing bae teu konek. Aing mah ting-teng keprok atuh. Indonesia tidak kekurangan orang pinter. Tiap tahun Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Airlangga, Universitas Pajajaran, berapa ribu sarjana keluar jadi wisudawan setiap tahun. Mual kurang jelema pinter. Tapi jelema nu jujur hese. Betul. Kula mengingat bae ceramah MZ. Gitu. Jadi menteri kehutanan bukan menjaga hutan, malah jadi orang hutan. Pinter tak MZ. Ya Allah, oh ya Allah. Bajing paling jahat maling kelapa. Itu bajing. Tapi kalau bajingan, aspal diembat, besi dihakan, jembatan dileglek. Pinter tak MZ ngomong. Ya Allah, ya Indonesia tidak kekurangan orang pinter, tapi kekurangan orang jujur. Orang puyeng mah ngadenge berita di televisi, kedeng-kedeng koruptor, kedeng-kedeng korupsi. Aja sakedeung mah keluar deui bepan. Ditahan pakai rompi oren teh. Urang moal kabeuli mang rompi eta moal kabeuli miliaran eta. Kunaon moal kabeuli? Teu bisa korupsi baru korupsi naon ge. Paling nyorok sandal batur. Ya kan? Ya Allah ya Rasul, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Sebab hadirin jamaah rahimakumullah, meskipun badannya tidak seberapa ganteng, tapi rohaninya, jiwanya bagus, mulia eta jelema. Punten. Presiden kita yang ketiga. 1, 2, 3. Nya ka Pak Gus Dur teh ka sabaraha eta? Geus Pak Gus Dur bela. Pak Gus Dur maaf secara fisik kurang sempurna. Tunanetra. Bener? Makanya jadi presiden Indonesia ngen 2 tahun ge kurang. Langsung titah mundur ke DPR. Lawan bahasa kasarna mah, Gus mundur dari kursi presiden. Cek Gus Dur, jangankan saya mundur, maju aja dituntun. Ayo. Ya Allah, tapi kan hebat dipuja-puja ku masyarakat. Tadus bini mah kula jeung Gubes Cilongo pernah jarah ka makam Gus Dur tiap hari, tiap saat. Kosongna eta makam Gus Dur dari orang yang ziarah. Bahkan dalam satu riwayat diimpikeun ku muridna, eta Gus Dur Masya Allah dimulai dimakamkeun sampai berbulan-bulan can kadatangan ku malaikat mungkar nakir. Kenapa? Sebab ketika mayat dimasukkan ke dalam kubur, langsung dijarahan tidak henti dumaca sholawat numaca Al-Quran, eta malaikat mungkar nakir mual waka datang gesang pertanyaan mungkar nakir dalam kubur, mual nunggu kosongna. Makana Gus Dur berhubung can datang keneh bae eta malaikat mungkar nakir, makana lah keluar heula nyaba ka Pak Harto. Ya Allah, ya Rasulullah, cek Pak Harto, Gus enak zamanku toh. Wah, wafat luar biasa. Gusti, kenapa mereka hebat? Iyalah jiwanya murni. Gusti ari urang mapan loba penyakitan, mana ngebuadag penyakit rohani. Hei, penyakit jasmani mah mual menyebabkan jelema masuk neraka. Urang can orang ngadenge ti kiai mana coba anu nyaritakeun kieu hiji jelema asup ka neraka gara-gara di duniana boga penyakit darah tinggi. Wah, lamun aya kiai nyebutkeun kitu stres tak kiai. Wah bejana jelema asup ka neraka gara-gara boga penyakit stroke. Wah, penyakit jasmani dari mulai gagal ginjal, hipertensi. Naon deui? Nah, serangan jantung, infeksi, impotensi, peluh tamah. Gula darah, asam urat mual nyebabkeun jelema masuk neraka. Tapi penyakit rohani menyebabkan jelema masuk neraka. Mana modelna? Hiji penyakit jasmani sombong. Dengekeun. Hiji penyakit jasmani sombong. Hai. Hei. Orang Garudog, Bapak Ibu, nyaho ka Firaun. Nyaho tante ka Firaun. Kula ge henteu. Tapi pernah ngadenge Firaun, mang pernah ngadenge ngaran Firaun pernah. Pertanyaan eta Firaun jalama bener ta jalama tolol? Jalama jahat. Sombongnya na.
Ya Allah sebab nyana gagah aya di nyana mun gelut tilok eleh tisen onam petinju kelas dunia kelas berat nyorang keleh ku Holipid asana baheula gitu. Fir'aun tila leutik sampai dewasa sampai kolot mun gelut can nyorang eleh menang bae. Nomor kaduana Fir'aun mah tilok gering mang sehat bae sales mah ge tilok Fir'aun mah. Geus beusi orang Garuduk aya bapak-bapak orang Garuduk can nyorang sales mah acan selama hirup rempan aing mah. Beusi turunanana doang. Eta Fir'aun sombong bahkan ku gara-gara nyana gagah ku gara-gara nyana kaya sampai ngaku jadi pangeran hayang disembah-sembah ke seluruh rakyat masjid. Apa yang terjadi endingna ujung hirupna modar ngerebak di Laut Merah sampai jasadnya ditemukan kan keluarga tulang belulang aya di mumi. Ya Allah saking jahatna Fir'aun ya ulah-ulah orang Islam orang Yahudi ge moal aya ya orang Islam orang Garuduk aya nu boga anak incu lalaki dibere ngaran Fir'aun aya tahu lamun aya serem oge mangnya begitu asup SD di absen ku guruna Fir'aun siap seremnya ulah apa sih yang menyebabkan sombong? Sombong ku gara-gara harta. Ya harta lamun dipakai benar, lamun dipakai infak fisabilillah bisa ngasupkeun jalma ka surga. Tapi sebaliknya harta bila mana dipakai sombong, doang si korun, nja sombong, nja pelit, ngerebak. Nauzubillahi min. Geus nu sugih ulah atuh kamu nu susah mah. Balik ieu mah ya. Sugih onam sombong ge rada deres sombong dari sugih mah. Ieu jelema sugih di Garuduk ye. Laju aya gotong royong di masjid. Rada nyombong saeutik tunjak-tunjuk teu jadi masalah sih. Din. Eta sia ka dieu ieu anterkeun kitu. Eta angkut pindahkeun ka dieu. Eta bawa ka dieu itu. Tunjak-tunjuk doang nu sugih. Ya, sombong sih sombong tapi wajar lah. Sugih, jajar-jajar nu susah tunjak-tunjuk. Disepak sia ku DKM. Hiji ulah ieu mah obong-obong sugih bu sawahna 16 hektar kontrakan 70 pintu mobil 4 unit imah 3 tingkat tabungan miliaran bau lempang lagi sombong jasa suku di Garuduk keneh dadang geus di Jati. Kedua yang jadi sombong adalah jabatan. Eta Fir'aun ku sombong ku gara-gara jabatan ngerebek hina ngaranna. Nomor katelo ilmu ge bisa jadikeun neraka mang ilmu ge lamun dibawa sombong abong-abong eta kiai abong-abong jadi ustad di lembur abong-abong jadi sesepuh eta masyarakat kudu cium tangan beka nyana aya karege nu kitu karege aya karege eta mun batur sasalaman ka nyana batur macan ngangkat leungeun nya nyodorkeun leungeun beti heula kieu aya karege ustad nu ka situ aya karege idi lamun teu cium tangan melotot teh nyana jak kula mah bapak, kula mah mama, teu hayang dicium tangan ku bapak-bapak, kula mah embung. Kunaon tampung? Sok kacocok kumis teh. Tongkrop teh kumis napa? Ya Allah, ulah sombong. Kadua penyakit hate teh ya leungitkeun ya supaya orang rada deket-deket ka wali begitu di aku ku wali. Amin. Nah, kaduana ulah hasud. Tetangga meuli mobil. Mudah-mudahan tabrakan. Laju bener mobilnya ngubrus HDG. Hasud berarti. Hei bu, jelema hasud mah hirupna moal aya ngeunahna moal. Semakin nu dihasudan jaya usahana, semakin maju karirna, semakin jengkel nu hasud mah. Bener teu? Ieu mah tetangga meuli termos ya nu ngagolak. Dulu meuli kulkas nyana nu nirisan. Tetangga meuli mobil nyana naik ambulan. Dulur ngaranna pas ieu mah 2 tingkat nyana di opna mah di rumah sakit Pak Haji. Ya Allah, dulur naik pesawat Garuda umroh nyana mah naik kurung batang pan paeh teh hirup-hirup. Ayo. Ulah hasud. Nikmati cek MCT mah kalau kita makan roti jangan ngahaya. Kalau kita makan singkong jangan menghayal roti. Kadenge urang akan dangder enggeus nikmati bae dangder ulah ngahayal roti sebab mun urang keur ngakan dangder ngahayal roti eueuh dangder moal kasangeuna jahat teh di roti bae enggeus nikmati bae si roti betul urang boga motor enggeus bae mang nikmati motor ulah ngahayal mobil
sebab orang naik motor ngahayal mobil teh gablek kan motor nunggar mobil. Bapak-bapak boga pamajikan kuru geus nikmati bae nu kuru mang ulah hayang nu denok sebab boga bikang guru diparende ongko hate nu denok bae nu denok nu kuru tambah rasana. Mun bapak boga pamajikanana lintuh gede eta nikmati paket lengkap eta ulah ngahayal kanu langsing sebab lamun ngahayang kanu langsing ke nu langsing nu gede sakitu gedena rasa lamun sanggup mah mamang atau eta nu langsing boga nu gede boga ada sanggup sia debeak ka koprak. Hadirin jamaah rahimakumullah ulah hasud kaduana ya dengekeun sering kula cara make sabodo amat bosan-bosan lah ya supaya menghindari dari hasud dunia teh mang ulah sok neuleuh kaluhurun urang ya abah Cilongok mewasiat naik ke santri ya kieu hai santri lamun sia boga mobil lamun sia boga motor ulah sok ngobrol jeung nu boga mobil engkena sia hayang mobil ngobrol jeung nu boga sapeda gitu anu boga sapeda ngobrol jeung nu leumpang gitu boga imah gedong sederhana ngobrol jeung imah tihang kayu bilik gitu kula ya lamun neuleuh babaturan kula Ki Pudoli Ki Jamaluddin Ki Badrussalam Ki Toib pada recok enak kula lamun neuleuh nyana imahna bagus mobilna Pajero terbaru bahkan Alphard segala belian tanah hektaran batur mah ya Allah kula mah ya Allah inget ka paeh be tadi lah japaeh mah dikubur ngan 2 meter ieu ya Allah makanya kula mah teu meuli sawah hektaran tak ingat ke kuburan bae duitna ongko eueuh kula enek tah lamun inget ka dinya nama ya Allah imahna baru imah kula manjaleutik jahendep lawan lagi hampir sundul kudu jangkung mah tapi kan kula ya Allah geus neuli nikmat nu eta be syukuri apa nikmat nu hendep kanu handap maksudna hartina kieu ya lah aing boga Innova tah geus jadul Innova ge ka Haji Jenal nya Innova tahun 2015 lah kula neuleuna henteu neuleuh Pajero henteu alhamdulillah aing boga Innova ya layak kene lah daripada carry hararuras ASEAN deh cek nu carry alhamdulillah aing boga carry asal mobil nu penting ulah kahujanan bener teu daripada motor tuh lain motor kajintin Kawasaki Ninja 60 juta waya hujan balangsak aja cek boga motor alhamdulillah aing boga motor bisa sulap selip keur macet na tere datang ke tempat tujuan daripada sapeda kita suku ngagutek beteureun-eureun capek laju cek boga sapeda alhamdulillah aing boga sapeda ngeunaheun boga sapeda mah moal ditilang polisi tekatik pakai helm tekatik bayar pajak per tahun irit ka bensin boros ka kejo daripada lempang suku coba lempang suku mun kacocok paku karatan teh tanus rumah sakit urusanana aja cek lempang suku alhamdulillah yang bisa lempang suku kene anggap ya olahraga pembakalan kalori dan lemak dalam tubuh sehat jasmani daripada si Udin tuh diuk di kursi roda kena setruk can cager-cager aja si Udin teh setruk alhamdulillah mah kena setruk ya dahar mah jang ngeunah bae daripada si Junet tuh paeh teu hirup-hirup deui teu ngeunangan pernah lain iya mantep pan biasana iya ya kula mah ingat bae cara mah MZ salugu-lugunya seorang suami saandiep-andiepna seorang salaki bisa jadi garong kelas atas bisa jadi koruptor kelas kakap lamun selalu dikompor-komporan ku pamajikanana Kak ari kakak dagang limbah sabaraha tahun atau aya 15 tahun mah kunaon teh heueuh jadi si Alek mah tuh karak 7 tahun geus kabeuli Pajero ari dewek 15 tahun teh kabeuli kari-kari acan atuh kumaha be Kak kudu kumaha tuh atuh nipu tengah bohong tah waduh masyaallah mang boga pamajikan kitu mah tuker tambah bae mang ya dengekeun sarwiti sarmina sodia bahkan lamun salaki tara-tarati sasari biasa sebulan mere 3 juta ieu mah mere 8 juta kudu ditanya ku teteh biasana ge 3 4 juta pan mere 8 juta kula mah curiga meunang ti mana ieu kula mah teu hayang dibere gede ari meunang haram mah gitu karakter boga istri solehah gitu mang lamun can paeh ulah waka dikubur betul geus balik deui hiji ulah sombong kadua ulah hasud eta be ya Allah katiluna ya Allah nah toma ieu penyakit toma ieu cukupna gede contohan ku Nabi Adam alaihissalam ketika dititah ku Gusti Allah ya
Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, bulan cicinglah sia jeung pamajikan sia Siti Hawa di surga. Laju hakan sang sia kabeh naon buah di surga, hakan kabeh ku sia mangga. Terus ngencing kadaya buah huldi mah ulah di deketan. Kesingkat kata cerita dasar skenario Allah ndek khalifah di bumi berupa manusia. Ayeuna kan Siti Adam jeung Nabi Adam jeung Siti Hawa ngakan huldi. Geus sampai tadi anggeus be. Sampai cepat. Nabi Adam ngakan dua, cenah cek guru ulama ngakan dua, milak di corona. Di depot, langsung turun ke handap, jadi peler. Eta cek guru kula sejarahnya gitu. Eta huldi eta. Makana mereka sintrek senep berageta mang. Ya Allah, makana eta lamun pemain bola teh nya pemain bola tendangan bebasnya. Ieu nya kalau neuleuh. Nya, oh busi kena bola. Lamun pemain bola putri ieu nu ceklan susu nya ari si Dono mah lain deui eta. Dono teh ya main jeung putri, ari nu putri mah nu 10-an nyekelan susu. Ari nya mah endek nyekelan susu, aing lalaki busi ieu katembak. Endek nyekelan ieu, itu ge nyekelan ieu. Tapi inget bae kula film Dono tolol. Ya Allah, Siti Hawa ge ngakan dua, nyelak di tikoro, di dalam turun ke dada jadi dua, tahul deh ta. Ya buah hul deh ta. Bikang lamun uetan kurang resep ih. Ya, geus mah kuru uetan atau kurang resep lah. Disebutnya kutilang darat. Apa itu kutilang darat? Kuru tinggi langsing dada rata. Ih pan yang ngaji ka diri geus puyang aing ya. Dek dieureunnan kagol ya. Lamun teu anggeus ih gara retek teu anggeus mah ih mendingan anggeus bener teu. Ya Allah, ayeuna apa ku gara-gara teu cukup ku makanan-makanan surga tetap huldi ge dimakan ayeuna terus dikeluarkeun di surga diteundeun di bumi dengan cara terpisah Nabi Adam di India. Ya Allah, Siti Hawa di Jeddah Arab Saudi bertahun-tahun teu kapanggih mandi apa sedina jalama karak aya duaan perpisah teh meureun saling teangan saling gerokan meureunna nya. Ya Allah, cek Nabi cek Siti Hawa teh meureunna nya Kang Adam di kosna layar tancap teh baheula. Cek Nabi Adam, Neng Hawa, di bawah angin dia suara. Sambil ngadoa ke Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah ya Rabbal. Saling mencari akhirnya dipertemukanlah oleh Allah di sebuah padang yang luas yakni padang Arafah di satu bukit kecil namanya Bukit Rahmah. Barang kali Kang ada lompat temburnya stres saling sabar berpelukan betapa indahnya pertemuan Nabi Adam Siti Hawa berenanya. Allahu Akbar. Tuh Gusti Pangeran terusir. Ieu urang ieu toma ieu. Cukup nah hirup. Geus boga motor Supra hayang PCX. Geus kabuli PCX hayang boga mobil Xenia. Geus boga Xenia hayang Pajero. Geus boga Pajero hayang Alfa. Tungtuna alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Mual eureun jalema. Bener-bener teh. Kok mau ibu-ibu mah eta tas we kot aya 16 tas. Ya Allah, sang undangan nu ieu, sang arisan nu ieu, sang muludan nu ieu. Beda-beda eta. Aing nyaho jasa nyebikang aing tas nu loba jasa. Ja ari urang mamangnya baju sang ngariung nu ieu, sapapoe nu ieu, undangan nu ieu. Iya kan? Eureun Masya Allah tungtungna nu turun kaya sebab jelema lamun nuturkeun memenuhi kabutuh atau gampang ja kabutuh jelema dahar paling sapiring setengah eta ge kelas dumbo. Ya Allah, pakaian atulah 3 setel ge cukup saminggueun. Kendaraan atuh sesuai kebutuhan be sih mobil osbat ge doyok ti dieu ka baraja datang.
tapi imah atuh asa ulah kahujanan kapanasan besi pamajikan teu kudu nu geus-geus asal aya etaan besi bener. Tapi kenapa kita rumah pengen mega, kendaraan pengen mewah, makan pengen enak, pakaian pengen bagus, pengen nyentrik, nuturkeun kahayang. Tungtungna kahayang. Bener teu? Kula mah ingat bae budak leutik pengemis di perapatan lampu merah. Diisuk sampai dohor karak menang duit 20.000, receh kabeh kan 2.000-an 1.000-an. Ya Allah, mujina lapar dek ka warteg meulek kejo 10.000 mah asal aya bejeng dengan naon ta begitu ngodok 1.000 acan oreng kantongna bolong nyek. Ya Allah, ya Rasulullah, ceurik di perapatan, Ki Jenal datang. Dek, kenapa nangis, Dek? Aduh Bah Haji, kula ngemis tisuk menang 20.000 oreng kantong kula bolong atuh beya kabeh. Oh, berhubung Ki Jenal mah barahan modok kantong ya tong 20.000 curik di bae tong kunaon sebenarnya 20.000 ke pancurikan bae mun itu teu leungit mah 40.000. Oh jadi hayang 40 nyokot deui Ki Jenal 20 tah jadi 40 curik deui we kunaon saya curikan bae mun itu teu leungit mah 60.000 Ki Jenal langsung balik sampai asar beak duit aing betul tungtungna makana urang ibadah engke bae cenah mun sugih pagon moal contoh si Titin parawan kene sakolah henteu mesantren henteu kuliah henteu gawe henteu diajak ku Bu Haji Tin alan sia jadi pengangguran ngaji jeung Bu Haji yuk lah Bu Haji izin pan parawan kene kebe mun boga salaki karak ngaji alhamdulillah boga salaki meunang sampur Tin geus boga salaki cenah rek ngaji jeung Bi Haji. Iya teu pan bulan madu mah Haji. Kira aku laju ngaji be honeymoon lah gitu. Beres 3 bulan disamper deui. Tin, beres meureun bulan maduna cenah rek ngaji jeung Bi Haji. Ih, keur ngidam puguna. Nyiram enak bae caciduh bae. Oh, laju irah ngajina. Kebe lamun si Otong atau si Nok lahiran gitu. Oke deh. Baru begitu lahir sabulan 2 bulan disampetin cenah dek boga orok mah teu dek ngaji ih Bi Haji deui atuh penyusuan piraku di majlis ararisin kebe lamun si Otong geus disapih karak kula dek ngaji masyaallah nah kitu bener geus disapih 2 tahun disampetin si Otong sapihnya geus cenah dek ilo ngaji yuk ngaji minggu hareup ih kula keur nyiram deui bos dek iraha ngajina sia Titin. Ayo. Nah hadirin jamaah rahimakumullah makana ulah aneh para wali-wali Allah nya ulah-ulah keur hirupna maotna ge doang nu hirup tempatna dikunjungi hei ulah-ulah makamna ulah-ulah pusarana ulah-ulah kuburanana patilasanana patilasan urutnya nangiuhan gitu dikunjungi ku jelema ilah kenapa jasmani rohani nah bersih suci henteu hasud henteu tamak henteu sombong henteu ria kuari kan ria ieu kuari sabar ria naon bae ge direkam asup TikTok bener. Hai guys, saya ada di depan Ka'bah nih guys, lagi umroh yang ke-14 kalinya ya, semoga umroh saya mabrur ya guys. Dibalas kudur dari garudug gambar jempol sip ria ayo kiwari betul komono pamer body pamer beungeut mah masya Allah geus acak-acakan kiwari acak-acakan makana kun kal belut wala takun kal cacurut jadilah kau belut mana belut sapa poe sapa peuting cicing diletak ketika diurak ku kula pakai bangkong leutik teh nya tak resep eta manguratna bersih yo padahal sapoe penting cicing diletak tapi begitu dicabut letak saeutik ketika can
Begitu juga manusia anu yuni belut kajintin cicing di tempat maksiat, cicing di tempat dosa, zaman sakieu hancurna lamun rohani na sehat. Begitu dicabut ruhna bersih tanpa noda. Amin ya robbal. Wala takun kal cacurut. Ulah sampai sia kos cacurut. Kumaha cacurut? Cacurut nanggeus ka mana meureun bauna dihareupeun aya keneh bae. Jelema nanggeus modar sekian tahun yang lalu tapi kejahatanana masih diingat-ingat ku masyarakat. Cacurut. Sakali deui contoh hiji di lauk cicing di lautan yang asin. Eta lauk asin kan henteu. Henteu. Mun hayang asin kudu diuyahan. Kenapa ikan diam di air asin bertahun-tahun tapi henteu asin? Sebab laukna hirup. Hayo. Hirup laukna. Laju. Kun sok hees tatilok lauk teh. Bu, lari lauk sok hees tatilok. Deuleu di ka akuarium leutik teh jasa saputing tilok hees. Kunaon eta lauk tilok hees? Sebab kasurna basuh. Bisanya na hees di ubin. Langsung seterusnya teh hudang-hudang paeh teh. Kenapa ikan diam di air asin tidak asin? Karena dia hidup. Tapi kalau ikan udah mati, kumaha nu masakna? Ndek di asin jadi asin, ndek di amis jadi amis, ndek di semut jadi semut. Betul. Begitu juga manusia yang hatinya hidup meskipun cicing di lingkungan bagaimanapun tetap mual kabawa ku lingkungan, mual kabawa ku sakaba-kaba. Tapi sebaliknya bila mana manusia hatena mati atau kumaha lingkungan. Cicing di tempat judi, itu jadi gembong judi. Cicing di nggon jablay, jadi gembong jablay. Cicing di tempat jaipongan, itu pangharupna. Ya Allah terbawa lingkungan. Terakhir nomor katilu di awak orang adalah amal. Sangsa amal lamun roh kapanggih jeung hadir Allah wa inna ilaihi rajiun. Lamun jasad kembali ke jero taneuh hancur. Lamun amal kembali ke diri orang, in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Apabila amalna bagus bakal kapagi ganjaranana, apabila amalna jorek bakal kapagi siksaanana. Melak bonteng jadi bonteng, melak cabe jadi cabe, melak goreng jadi goreng, melak hade jadi hade. You understand? Yes. Mudah-mudahan be amal orang aya nu katarima ku Gusti Allah. Urang ngadoa ka Allah taala, doakeun guru urang Bapak Zainal Haji Zainal Arifin, mudah-mudahan panjang umurna, berkah ilmuna, manfaat ilmuna, sing diseurkeun jamaahna, mudah-mudahan anjeunna ka surga, urang ilmu nuturkeun ka surga. Amin ya robbal. Urang ngadoasan kabihan, mudah-mudahan urang paranjang umur bari ibadah, ditetepkeun iman Islam, sehat jasmani sareng rohani, lancar usaha barokah rezeki, rumah tangga urang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak urang jadi soleh tur soleha. Ulah waka dimautkeun ku Allah sameme urang bisa tobatnya. Alhamdulillah Pak, Ibu, orang Balaraja mah, orang Tiga Raksa, Taci Sokak, zaman-zaman kuari ya alhamdulillah sancan paeh teh rata-rata tobat heula bae mah. Tobat bae heula kan aya nu saminggu tobat. Nanti lo poe di rumah sakit tobat Balaraja gitu. Ih can ngarti keneh bae aing. Nah, ketika orang maut dalam keadaan husnul khotimah, yuk Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walau kabubar urang ngadoa pangaminankeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammadi. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa ashruna yaumal qiyamah fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ya Allah ma'al anbiya. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu laka bijahin nabiyyikal karim wa kitabikal azim wa asma'ikal husna wa kalimatika tamah wa bi karamatil auliya, khususan bi karamati Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa bi ma'unatil ulama wa bi du'ai sholihin wa sholihat an taqdiya hajatana ya Allah wa tu'tiya su'alana fil ilmi wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
berhubung ia acara haul wali urang baca sholawat ibadah Allah rijalallah teh ya. Alalladzi rasulillah salatum salamillah bi'abdil qadiril wusla ilal maradha ya Allah ibadallah Allah izuna li ajalillah wa kunu nana lillah azana Allah bifadlillah wa ya qatab wa ya Jabwa ya sadantu ya babawantum ya ulil albab ta'alawang surulillah salnakum lakum wali zulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah fa ya rabbi Tinta li isyarati asata bisyarati wa yazbu tunalillah bikasbil hujbi'an ini wa kasbil ini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafi'il halqi inda Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa'fu anna ya karim ya alil ya kabir ya sami ya bashir ya latif ya khabir ya farijal ham ya kashifal gham ya man li amdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin sakitu anu kapihatur hatur nunjang hampurana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.